Allah ya Rabbi ngeunaheun benta mata hate iyalah urang ramekeun malaman nisfu Saban sarua jeung ngaramekeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha macam-macam lamun urang ningali dina kitab arifin, kitab ahli ma'rifat. Urang kieu bae paling sederhana ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Hiji Yasin ka hiji minta dipanjangkeun umur jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Maca Yasin kadua minta rezeki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Men katilu minta dihampura dosa nu geus kaliwat baik anu kitu bere. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ku Gusti Allah dugi ka saahye dipaparingan nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat etalah nuku urang disyukuri dipake dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu. Geus loba anu nanyakeun ka simkuring iraha cenah penutupan pengajian. Bari nu nanyakeun eta tilok ngaji sebenarnya mah. Nu ngaji mah geus teu nanya-nanyakeun deui sebab sanajan teu ditutup dinutup sorangan. Langsung pere sorangan. Surang ulawaka nyaritakeun penutupan ya maka karake nyaritakeun pertengahan bulan. Urang nanggalkeunana Senin rawah teh Senin Salasa Rebo cekolot baheula mah ngahenen karasa jero teu beres. Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin. Jadi malam Senin, malam tanggal 15 disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban teh artina pertengahan bulan Sya'ban. Aya nu makekeun nisful awal malam tanggal 15, aya nu makekeun nisfu tsani malam tanggal 16. Galibna sok makekeun nisful awal malam tanggal 5. Jadi kepeting nisfuna. Aya naon gitu malam nisfu teu aya naon pedah atani Jibril cek Kangjeng Nabi kuring kadatangan malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril ya Muhammad ugum fasolli, hei Muhammad udang salat. Cek Kangjeng Nabi wa ma hadhihi lailah, emang malam naon ieu titah udang titah salat. Cek malaikat Jibril hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ieu adalah malam dibukakeun lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Madhi ay kitu malam naon hiya lailat
lailatun nisfi min Sya'ban. Ia adalah malaman pertengahan bulan Sya'ban. Langsung Kangjeng Nabi hudang wudu, salat, pas sujud kadengi ku Siti Aisyah. Dina sujudna sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulika quwwat. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuluy macana panjang. Allahumma inni, terus dibaca ku Kangjeng Nabi, datang kala uhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsi. Beres sholat Siti Aisyah naros tuan malam ieu tilok biasa-biasana sujudna lila amat aya naon emang. Oh Aisyah, malam ieu teh malam nisfu Sya'ban. Man ahya lailatal id wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma matal qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman dua lebaran, Idul Fitri jeung Idul Adha, oge maleman nisfu Sya'ban, maka moal paeh hate ketika hate-hate manusia pararai. Dihirupkeun hate urang ku Gusti Allah. Jelema nu ngahirup-hirup malam lebaran, ngahirup-hirup malam nisfu Sya'ban, tayeu hatena dihirupkeun ku Gusti Allah, teu dipaeh. Panari hate nu paeh mah sanajan deukeut ka masjid, masjid teu kadeuleu, paeh ka mah hate. Modar tah lain paeh deui. Modar deket ke majlis talim ai hate paeh mah ih atuh kos kakadal bae ka majlis teh sia-sia aing paeh ka hate. Mun kitu mah leulebar mun cilak mata hate. Mun kitu mah leuleuh susu nu gede buringas paeh eta nu kitu. Saat-saat batur memikirkan kumaha nasib di akhirat nyana mah terus bae nyokotan duit bang ridit riba geus teu kadeuleu ku mata hate kumaha jaga di akhiratna paeh teh mata. Ajakan coba ge nu ngridit ge meuting-peuting ge ngajakan istighfar. Asana pesengan tambah deui ngriditna. Iya teh urang teh lamun geus paeh mah repot. Ciki soleh teh mau mobil paeh kudu didorong, nu paling parah mun listrik paeh pararoe, paling parah sekali bobogaan salaki paeh. Teu bisa didorong tamang. Bisa usul ka KUA tamang. Tuh jadi barang paeh teh teu bagus. Nah iyalah kurang ramekeun maleman lebaran, ramekeun maleman nisfu Sya'ban, ku urang ramekeunana teu kudu rame-rame di mana-mana, cara ngarame-rame diri ka Allah berbagai-bagai cara. Ndeku sholat 100 rakaat mangga ngan kudu boga ijazah heula. Urang nu can diijazahan ulah sailu-iluna bid'ah. Besi di lembur aya nu ngayakeun salat nisfu Sya'ban ulah milu. Ulah engkeul-engkeulan teu puguh maksud cara jelema kuari di partai suka Golkar sia iya suka Golkar dek nanti memilu wae maksudna teu boga maksud bloon sia itu maksudna naon dek milu ka PDI henteu mah resep bae ka bandara beureum
iya tuh kudu boga maksud naon henteu malah ngilungeun keui bae tolol sia ieu naon ieu kapan aing mah pokona mah nu penting mah aya duitan bae eta mah goblok tolol teh mah ulah engkeuy-engkeuyan teu puguh maksud geus urang lamun endek asup ka partai sing taliti selektif ieu partai naon ieu partai petilu ari partai petilu teh artina naon aing teu ngarti cek deunang gambarna bae eta Baitullah nu sok urang disembah teh jadi aing resep ka gambarna bae jadi usia gambar atuh di imah sia malah imah sia potongan Baitullah habek atuh aya resep ka gambar mah sia nyaotan teh artina henteu ulah kudu ditaliti heula ieu partai lagi mah Golkar artina naon caringin tangkal caringin mah gede bisa pake nyuha mun rubuh ka ti dieu teh sia tae sing ade ulah main nyuhan baik kiai geus loba aja sanu karubuhan tangkal caringin malodar nyahoz ya jadi taliti heula de ka mana ieu arahna mun de ka partai mun organisasi kudu nyaho heula arah ai kitu mah geus nyaho Golkar teh golongan karya jadinya nama terus berkarya artinya berkarya teh digawe jadi sia teu eureun-eureun mun asup ka Golkar mah digarawe bae sia ngartikeun kitu amat jiat emang kos kitu eta taliti lah lamun PKB PKB teh partai karung bekas halo eta taliti heula terus jadi orang asupna mantep dek naon ieu maksudna naon nu diperjuangkeunna saha huluna di dituna jelema bager apa henteu huluna tanyakeun heula jadi urang lamun ulah engkeuy-engkeuyan teu pararuguh Mige aya nu ngayakeun salat malam nisfu saban milulah jangarana ge salat ulah tetep aya aturan-aturanna eta mah salat kelas tinggi nu geus bisa ceurik bari salat eta meunang da salat kos kitu urang kudu salat mah ge ieu kuduna ieu diistighfaran deui salat urang mah kudu ditobatan deui salat urang mah lain ngadeukeutkeun diri ka Allah ngajauhan salat urang mah sholli sunnatan nisfi sya'ban lailatul Allahu akbar 15 poe deui puasa angkana aing kuari di PHK sia jasa pabrik goblok nusa urang mah Allahu akbar bejana aing dikirim ka Karawang sial ieu tolol personalia goblok-goblok deui Allahu akbar aing dikaluarkeun tapi pesangon teu kaluar tolol desa ieu aja salat kos kitu heran aing mah salat si kos kitu beri ulah salat gitu tuh ya jadi salat urang mah istighfaran taubatan geus ulah salat geus caritana malam nisfu saban jang kelas-kelas urang mah ulah di Bandung aya di Cilember ajengan Sepudinu diberjamaahkeun loba nu nentangna kieu nu barisan ngaji ulah eta mah kelas ba'dul arifin jeung kelas-kelas jelema nu ngadoana lain jang sorangan mah delok di pikiran geus nemah kumaha Allah ngatur nu di pikiran teh umat kunaon jadi kararieu umat teh
mikiran Ba'dul Arifin mako aneh dek pilkades rakyat daratan ka kandidat marenta duit kokos gitu sih alam kuari aneh dek kondangan minta duit dek ka rumah sakit minta duit gagaro minta duit gagaro doang ate minta duit itu sih kubaha konsep lah kokos gitu amat. Nah iya mikiran umat kok jadi koski aneh aya di akhir zaman koski nu mere jeung nu dibere bakal ngerebek kabeh di neraka eta nu koski tu ngaranna ar-rasy wal murtasyifinna nyogok nu nyogok jeung nu disogok bakal ancul-anculan ngerebek di neraka. Di pikiran kok budaya jeung akhlak jadi koski bakal apa moal sehingga beresan negara jelema nu hayang dipilih model kos kitu. Wawasan urang teh kunaon kada materi aya dek milih pamimpin teh lain nu boga wawasan jang ngabeberes negara di lembur teh teu pati rapi urusan KTP, SPPT, urusan berbagai-bagai urusan waris, urusan rumah tangga dan lain sebagainya rukun tetangga, rukun RW na rukun gitu RK rukun kampung dan lain sebagainya. Ieu mah geus teu mikiran bakal kumaha ke kajadianan nu mabok dipilih bae sepupuhnya na sok joget-jogedan dipilih bae haju nu ngagugulukeunna kiai Ustad sebab berada gede di berena pana tanya ahonya na sok joget sok babok pana tuh Ustad ngahayu-hayu isinya na tak Ustad dubloon eta ditanya tak dubloon aduh mana eta coba Ustad di blon-blon kurang mal daek itu ge ditolol-tolol mal daek sebab naon atuh blon kabeh tah iya urang geus datang ka zaman model kos kieu ditafakura. Nah malam nisfu Sa'ban orang doakeun ye umat ulah datang kos kararieu supaya bisa tararobat teu mikiran sorangan umat kok jadi kararieu aneh ulah-ulah nu bodoh nu pinter nage jadi koski lain hayu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis silih wasiatan dina hak silih wasiatan dina sabar supaya ngarareuna kabeh dina agama dina negara rapih. Imam malaman nisfu Sa'ban teh sakali deui lantaran kuari mah loba pendatang bisi aya nu ngahayu-hayu ngajakan salat nisfu Sa'ban sakali deui ulah hukumna bid'ah geus we kanyana usil ulah bisi urang ditanyakeun ngaulah-ulah kumaha can dalilna nah bisi digitukeun ku nyana aju bae pan kolot baheula mah dalil ya perep ya nyawa sia aya perep ya emang aing geus kebal teu ngadalil ya asana ngababuk ka sungut sia ya asana jantowor sia ya da budak keur teh nyaon jantowor naon jantowor eta bahasa Korea teh jantowor aduh guys daripada orang bakal ribut bagus mendingan geus ulah usil salametkeun diri urang bae sebab di akhir zaman kieu mah loba jasa paham na malah atuh geus teu ngararaji tapi hara yang jadi pendeto ieu geus teu bareres. Tak kitu Kangjeng Nabi teh malam nisfu Sa'ban teh jeung cak Kangjeng Nabi innallaha la yatlu a'mala ibadi sanyana Allah ningalikeun nempokeun kana amal-amal hambana dina malaman nisfu Sa'ban lantaran diusulkeun dilaporkeun buku urang nu ayeuna ka Gusti Allah dibere buku nu anyar buku nu urang ditilep kuari simpan ke
dihijikan jang dia umal mahsyar dihijikan nangke bakal dihujankan nuka tarima kulengen katuhu saadah nuka tarima kulengen kenca sakawah cilaka aya nuka tarimana ku tonggong askos sakawah cilaka ning cilaka mantak Allahumma naon karapan nanti kalengen teh nanti kaleng atini kita bibiamini dan terus seterusnya kadilah tutini kita bisimali aumi waro izhori ulah Gusti mere kitab kana leungeun kenca jeung atawa katonggong cilaka tah kuari kitab urang malam engke tah peuting magrib tah dibawa nisfu sawan peuting dibawa teh jam 12 kalau tutup dibere buku nu anyar sia hade di tahun ieu aya kredit aya mabok naudzubillah min aya zina naudzubillah min dan lain-lain sebagainya berbagai permaksiatan ditutup berarti buku anyar alangkah bagusna lamun buku urang ketika diangsongkeun ka Gusti Allah pinuh ku kahadean ngan kapan aya urang mah tunduk bagus di mana jang ngaji saminggu sakali ge bari nundutan datang ka imah mah remote TV deui SMS deui loba kagiatan ka dieu ka ditu endeup mana bagusna dalam saminggu mata teh coba lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV apa lobaan dipake neuleuh bujur asal nu katilu tah celi urang lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan Al-Qur'an atau loba pake ngadengekeun obrolan-obrolan gibah ujub dan lain sebagainya atau loba ngadengekeun biduan-biduan celi kitu keneh sungut lobaan pake ngucapkeun nu dipake ka ridho ku Allah atawa dipake ka bendu ku Allah leungeun dan lain sebagainya catetanana eta engke bakal aya kabeh catetanana aya ma yalfizu min qaulin illa ladai ar-raqibun atid daun nu diucapkeun nu dideuleuh nu didenge aya tulisanana malaikat raqib jeung malaikat atid renungkeun ku urang bakal kapanggih hutang kejaga di akhirat naon nu ku urang dilakukeun nu mantep Kangjeng Nabi sabulan Saban puasa teh eureun-eureun datang ka cik Siti Aisyah asana sim kuring ningali tuan teh henteu cara biasana di bulan biasa mah aya bukana aya puasa aya buka kok di bulan Saban mah ieu teu buka-buka cek Kangjeng Nabi bulan ieu teh bulan diusulkeun dilaporkeun amal-amal seluruh hamba sim kuring teh resep jasa mun kabeneran buku dilaporkeun ka Gusti Allah dalam kaayaan keur ibadah ka Gusti Allah masyaallah kata Kangjeng Nabi nu geus jelas eueuh dosaan hayangna kos kitu kunaon ai urang bojong Cikupa pasar Kemis Onam leuwih ti heula tah bageus teu mikir-mikir kadinya ya Allah ya Rabbi tuh Kangjeng Nabi memikiran kadinya nya entek maleman nisfu Saban ramekeun ku urang hirupkeun ku urang supaya hate urang hirup lamun hate urang hirup teu meunang neuleuh syiar agama irek naon ya syiar ramean muludan misalnya can-can danana kakara kaya 5 juta butuhna sabaraha butuhna 30 juta tadi kan 5 juta ayo teu naon suka teh tambahan tolol teman tah tambahan wae ya sulah ngarepotkeun batur eta beuntak mata hate ngaran eta beuntak mata hate ngaran ayo sing kletrek we keur naon ieu ieu ngabenerkeun internet basid geus aya internetna saparo kakarak ge
Encan aya sabar deui, encan. Sabaraha hitung Gus ya, cokot di material, terapkeun. Hai duit ulah mikiran duit, aing ke Jakarta. Wah, teu beres sama pihak Pak Haji kos itu gantung habak. Tah, terapkeun ya, mesti kurang. Datang ke Imam Haji. Kita bentak mata hati nu kos kitu. Di masjid ieu kaburu tah moal ieu datang ka tarawih can di keramik ieu can aya mah keramikna beuli atuh ya saminggu deui masyaallah ke tarawih kumaha atuh aya kitu aya meuli tah duitna tuh tukang basa geus geus pokona mah kabeh ditangkes ku Pak Haji lamal kebal hirup mah eta kos kitu tah masyaallah bentar tah mata hati tah bentar. Iya mah mobil pas liwat ke masjid nuker dibangun ditaekeun kacana besi anu nanya aing lah tolong jasa eta ngaranna pareum mata hate tinggal ieu mah lain jang batur ka diri urang we aing si beunta pan geus mata hate tinggal kitu bae masyaallah karim tah beuntakeun mata hate urang nginaheun benta mata hati segala rupa hararampa ngareuna tuh itu bisa ditanya ke pemajikan kunaon mewek bae antu saja kan ada minta puasa untuk bukan hayang bebeja tuh bebeja hayang naon mau kena segala samping segala baju segala penting aing izinan nyandung usia cak lo kolot sial sarua jeung kabenter gelap aing henteu tah ulah loba omong geus hayu bentak ngaranna mata hate ya Allah ya Rabbi ngeunaheun bentak mata hate ieu lah urang ramekeun maleman nisfu Saban sarua jeung ngaramekeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha macam-macam lamun urang ningali dina kitab arifin kitab ahli ma'rifat urang kieu bae paling sederhana ba'da magrib maca yasin 3 balik hiji yasin ka hiji minta dipanjangkeun umur jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu maca yasin kedua minta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu men katilu minta dihampura dosa nu geus kaliwat baik anu kitu bere aduh cenah kieu kula mah kolot baheula teu bisa maca yasin kulhu bae sabaraha maca kulhuna 100.000 jadi apakah tangaran mata 100.000 atau salila nu maraca yasin yasin ka hiji anu dipimpin der nya nama kulhu yasin kadua salila maca yasin nya nama kulhu ge cenah kula mah rada balelol we cenah ge bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim salila maca atau cina bismillah ge cek kiai kula mah balelol kudu teu maju bismillah ge teu maju sia mah cicing bae ngadengekeun nu maca yasin geus bae di ulah macana naon geus diuk di tengah-tengah diukna geus pokona mah kaler wetan karep tukang aya nu maca yasin nya na diuk di dinya geus jadi ceulik pinuh kudu maca yasin kakara kedatang kamu wa maliyala ambudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un geus kos kitu geus alhamdulillah daripada hees di ditu di pos kamling dan ini di tengah-tengah nu maca yasin tah gunakeun ku urang pake wirid taqarrub ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala malman eta teh malman dihampura ku Gusti Allah seluruh dosa lantaran tuftahu fiha abwabur rahmah
dibuka pintu dedeh jeung nyaah Gusti Allah. Lamun Allah ngabogaan rahmat 100 nu hiji diturunkeun ku ari ka dunia nu 99 jaga ajang di yaumul kiamah yaumul mahsyar. Ku ari hiji rahmat bae ge cacing ka anakna dedeh, manuk ka anakna dedeh, hayam ka anakna dedeh, buaya ka anakna dedeh. Ulah-ulah eta nu kaasup galakna hewan maung aya bahasa sagalak-galakna maung tilokna dahal anakna dilindungi ku maung anak maung tetep bae eta aya rahmat Allah hiji maung bae dedeh ka anak tilok di dahar kunaon dicikupa anak dibebaskeun ka tirunan bloon banget. Eta geus biadab biasa kan jelema, masya Allah. Borosot ngalahir dia geus teu puguh jeung puguh eueuh nu tanggung jawabna. Bulan balangkeun ka jalan cai. Kos lain manusia pana. Bapana geus puguh kabur ka mana meureun. Ya meureun kapanggihna ge saliwat ka matas deuleu internet. Ditoel ajunang karak ceces. Kuat tapi baru tanggung jawab lah. Ya Allah di akhir zaman diri kos kieu nah maung sagalak-galak na maung tilok ngadahar anak tapi kuari bangunna loba jasa kolot ka anak biadab sabalikna anak ka kolot main ancam-ancaman cakolot nawas ya ku aing paehan sia cak anak dia parang sana aing sieun meureun ka kolot ieu teh naonan coba eta anak jeung kolot blon kabeh ya Allah hese mudah-mudahan hese nyaritakeun anak jeung kolot kos kitu Gusti Allah urang kapanggih di zaman kuari teh model kos kitu tungtung nama indung jeung bapana teu bisa hees geuting teh mun cilak bae lantaran anak mamawa belati bae sanu nyaho beusi ngalengkah ka kamar loba dongeng ngapan kuari mah kolot disate ku anak itu kene dari besi aya kolot di kamar bae besider saimah tungtung nama teh es kabehan kan ieu curiga itu curiga nih maleman nisfu saban di samping urang tadi maca yasin kadituna istighfar ka Gusti Allah nu loba minta hampura geus ka Gusti Allah nemah diri Gusti asana meureun sa Indonesia bahkan sadunia panglobana dosa abdi lamun batur datang ke awang-awang dosana abdi mah nyundul ka langit deui pan nyundul ka langit berarti tapi pan Gusti mah gopu Gusti mah hampura abdi malam ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng sanajan dhaif tapi abdi percaya ka Kangjeng Nabi nah abdi minta hampura dihampura ku Gusti Allah masya Allah abdi mah tukang mabok Gusti tapi abdi deh tobat abdi tukang maling Gusti terutama payumah sendal ku abdi dipalingan bae ku ari geus numpuk di imah abdi tah ya abdi hampura Gusti hampura dek dibalik-balikeun deui ku abdi sendal nu jarorena mah nu bagus mah dek dipake bae tah teu jadi tobat kos kitu mah taya abdi tobat Gusti ka Gusti kumaha tah Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah malam ieu maleman dibuka rahmat Allah magfirah Allah geus lain dihampura dosa nu geus ulah dipikiran cakal dihampura kita kupuarana Gusti Allah ngan aya Allah ngahampura illa sahiron kecuali tukang sihir teu dihampura tamat malam nisfu saban manehna masih kene jual beli tentang sihir atawa nyana bisa nyihir atawa geus nyihir nyana teh minggu kamari teu tobat malam eta tata teu dihampura ku Gusti dua wa musahinan jelema anu zalim keras hatena teu daek ngahampura
ka anak, ka bapak, ka dulur, ka deng-dengen. Pokokna malam nisfu Saban masih kene aya di jero hate. Kabon berat bunga hampura. Ieu teu dihampura ku Gusti Allah. Tilu mudmina khamrin anu terus ngalanggengkeun minum arak. Kamari mantes nginum, minggu kamari mantes malam eta can tobat jana masih kene cenderung hatena hayang mabok kene bae. Na ieu teu dihampura dosa ku Gusti Allah. Wa aqal walidain jeung anu nyentak ka indung bapa, ngamarahan ka indung bapa. Nah, mumusuhan jeung indung bapa. Na ieu teh dihampura dosa. Eta masih ada tah hiji tukang sihir nu nyihir jual sihir nyana henteu tobat. Dina tobat lagi mun terus bae tetep teu dihampura. Dua musahir keras ate zalim. Tilu jelema anu mabok teureun mabokna termasuk zina kabair. Nomor kaopat daan ngamusuhan indung bapak moal ditampura ku Gusti. Mantak mumpung aya kesempatan urang moal ka mamana lumpat kaler kidul wetan kulon ge ujung-ujungna Majapahit kapanggih jeung Allah. Dek lumpatan ka mana urang maksiat. Ujung-ujung nama pae tetep bae kapanggih bae jeung Allah jeung Allah bakal ditanya mending kuari mungkung keur dibuka ku Gusti Allah abwabus samai wa abwabur rahmah mulai urang istighfar minta hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cara nu bagus ku bacana kiai, cara nu bagus banda maghrib tilu yasin tadi datang ka isya langsung sholat isya berjamaah. Eta termasuk ihya unis lailatul nisfu ngehirup-hirup malam nisfu Saban. Mantes isya ka imah ngopi diuk nonton TV. Siapa emang kos gitu bae pagaweanan atuh eta mah teu jadi deui bae rek udang pangampura teh. Wayana malam ke ulah sapeting deh heula malam eta. Rep nu bagus baurang sare udang sekitar jam 12 atau jam 1. Didinya orang mandi wudu sholat tahajud sholat hajat istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi pendek bae astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi abdi nyuhunkeun ka pangampura tina sakabeh dosa tina dosa nu gede jeung abdi babalik ka Gusti. Hayang nu panjang nu biasa kurang dipake ba'da salat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sok ditaban min jami'il ma'asi wal dzunub pek dek nu mana bae antun dek eta bae astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mangga pilih nu mana urang resep. Terus istighfar bae geus urang mah minta hampura malam engke mata datang ka jam 3:30. Jam 3:30 salat witir. Sholli sunatan minal witri rakaatain 11 rakaat mun teu kuat mah 7 mun teu kuat 5 mun teu kuat 3 sateu kuat teu kuat beus hiji. Cak malaikat pohara awak sakitu dedegna ngan hiji. Cak malaikat teu akur jeung tanjag ai awak pohara gagahna daharna ge kadeuleun ku malaikat pohara jasa. Ayo salat witir sarakaat lah sia cek malaikat bego. Ulah datang ka dikitu-kitu ku malaikat ya jadi orang tegep minimal 3 geus minimal beres didinya langsung ke masjid berjamaah malam nisfu teh dihirup-hirup pos
eta sederhana tak kos itu eta sederhana nu bagus apa tadi teh pada isya ngaji deui atau wirid datang ke jam 11 reup sare sajam atau setengah jam hudang deui tahajud terus istighfar malam eta mah rupi-rupi komo nu geus kolot mah ya aing datang teh moal ka malam nisfu Saban hareup asana moal cakeun sebab karasa ku aing cangkeng geus teh cager-cager haju ieu nyareri awak asana moal cak aing moal tah eta bagus eta aki-aki kos kitu tah asana geus moal jasa bae jadi ngagedekeun ibadah daripada kiai mah geus kolot geus sehat bae ya asana aing mah moal paeh meureun datang cangkeng mah yeuh tah eta teu bener tah aki-aki kos kitu nu bagus bahasa cak aki-aki buat isukan aing paeh tah wasiat ka pamajikanana mana kade wasiat yang besi supaya subhanallah sehat-sehat wasiat untuk umur mantunya nek wasiat naon tuh mun ka haji bae sih ulah kawin deui naon sugan teh wasiat naon aya tapi teh kiai wasiat kos kitu aing yang sehidup semati ceuk teh cinta aing ka sia doang ongkos cinta ongkos sia kalau bae kos gitu supaya orang di dunia bebarengan ke di akhirat bebarengan omatnya ulah kawin deui jeung nu sejen ban lamun kawin jeung nu sejen ke sia di akhirat moal bisa ngahiji jeung aing ulah ngomong kos gitu kaji kolot-kolot gimana lain gitu siapa kadeureuna aja geulis bener di alam ya gaji impret setik ya Allah ngailah malam nisfu engke penting siapkan besi boga kegiatan-kegiatan di luar ibadah wayahna tarik mundur malam ieu mah malaman ibadah hiji kesempatan nu tadi dicaritakeun cek Kangjeng Nabi sayajan dhaif tetep baik mimbabi fadhail amal urang gunakeun Muhammadiyah mah nyengsarikeun kajen keunakeun nyerieun nya nyengsarikeun urang cangkeul nya sungutan nyengsarikeun urang urang ibadahnya na seserian wae seuri sia sing jadi kuntianak sia sarikeun aing ayo kajen urang nya namanya ramekeun ku urang teu kudu berjamaah kun ramekeun urang di kamar belajar nurutan wali mah ibadah teh embung kadeurean kudu sejen hayang ku Allah bae urang mah budak malam nisfu Saban aing ngawuduk aing mah teu deuk ibadah ngagedean beuteung aing ngawuduk ayo mana bedug ayo udah nakal bedug teu ibadah teh mah malah mah diadukeun ngadu bedug malam nisfu Saban lain teh mah lain ngaramekeun ibadah teh mah ngan teu hees bae burung ya ngaramekeun siapkeun 3 hari balik ngaji hees nu mantap hees ieu ngaranna kelulah jang penting persiapan guys bebejak anu di imah ka majikan ulah diudangkeun nya jang persiapan penting oh geus gaji waduh hebat jasa ini tungtung nama berang hees penting molor waduh jadi nikah cak pemajikan anak aduh Gusti Allah ese awak dek dilempengkeun gara ibadahna teu bisa-bisa awak urang berarti naon da gangguanna tina makanan minuman dedeleuan dedengean komo urang mun ngadahar duit pamere calon lurah datang ka bisa maca beuting istighfar ge ceuli tah tarohanana ceuli duit kos gitu mah nundutan bae duit kos gitu memang gua gitu parang sana teu beunang salah bensin awak teh teu beunang salah dirasakeun urang loba ngadahar duit pamarentah bae heulanan duit pamarentah deuleu kiai nu sok ngadahar duit pamarentah tegep ibadahna teu tegep
tetegep anak tetegep kadelena batin lagi leuwih tetegep keur meme disumbang maku pamarentah ja bagus teh kaderena herang eta kiai teh herang teh eta sorot batin padahal eta kene jelema nama sieup kadelena barang ku hari tek aya duit ti pemerintah di dahar kadelena teh bangun kumuh ai lucir nama luciran ku hari tapi batinna kumuh beda sorot lah. Masya Allah kamu tuh bisa dibobodo guna tak bensin urang calon kepala desa di mana tanu apik mah nu hayang geus ngadeketkeun diri ka Gusti Allah lah ulah diterima duit kos kitu. Adapun milih mah kudu jebab jang pamimpin. Tuh nu urusan di desa kumaha? Engke urusan anu patali jeung nagara teh pilih sesuai jeung hati nurani aing milih si anu lantaran si anu mah hiji ka masjid bae, nomor kadua di mana ngariung aya, nomor katilu nanya nama tu bisa diajak musyawarah, nomor kaopat ngaja bangunan teh teu marahannya nama iya asana nu ku aing bisa dipilih dia bisa non gitu ngamajukeun desa minimal atau bebersih cara zaman baheula teu kudu dibere duit henteu tak eta nu kos kitu tak tembongkeun tah meureun maji milih mana tuh kumaha nu merena bangke poean ha teu dibere moal ka ditu aing mah bebaskeun ha bake aja kos kitu ieu loh ngaji teu boga wawasan ulah urang mah lempengkeun milih calon kepala desa nu mana eta teh tadi ieu asana ieu sebab ieu bisa diajak musyawarah dia teu kadengekeun nya nama brutal merga tiluna aja sok aya bae di masjid jati dirina geus kadeuleu ku urang ai si itu mah mabok bae ngabajidor bae jeung wau jeung masjid teu wau atuh ulah dipilih sebab eta milih teh pan urang disaksian ku malaikat. Engke teh kapan orang bakal disidang aja malaikat ya hakikatna teh Allah eta nu mantang milih dia teh kunaon kalau bawa ngomong malaikat lah lain kitu coba ieu kali mah ditimbang amal eta milih kadinya kunaon panyaho eta teh sok nabok panyaho eta teh bajidor pan dipilih bae nah teu bisa jawab kan duit kan nah mana kepala desa calon kepala desa itu hingga hiji sia ka ditu nah hiji ka bendera jahanam coba paneh teh urang lamun dikitu-kitu kumaha ieu aja naon mantak milih eta oh nu mantak milih eta di desa teh pamimpin lamun teu dipilih nu mantak milih eta hiji salat aya bae nomor kadua bisa diajak musyawarah nomor katiluna jeung kula ngobrol mun nya jadi eta teh dek anu mata ku kula dipilih buktina bukti naon jadi urang ulah lalawora milih kepala desa milih bupati ke partai bakal disidang eta teh aya tanda urang teh seluruh amal urang bakal disidangkeun urang teh milih eta kunaon mentak sararieun bagi ka dieu teh bagi sieun kiai-kiai anu tafakur bae sieun didatangan ku calon-calon kos kitu sararieun aing kumaha ke tanggung jawabna di akhirat ai gedeona merena pan di mana sia-sia dek ya turutan ulama-ulama nu bareheula majuna agama nu baheula ku apik apik tetap teu maju Indonesia maju agama ku wali sanga arapik ku para ulama-ulama di zaman karuhun urang Mama Bakri, Mama Syatibi, Mama Seasnawi ararapik maju agama kadeuna barang kuari ambalaya kiai-kiai anu akur kiaina jeung ore koros naon bae dihakan ore koros anak bangkong anak lauk simet
aya deui anak orai diakan keneh bae tolol anak orai ge diakan keneh bae bancet diakan keneh mah nu teu diakan aya suku nu mancing diakan deui bae ku nya tolol dieu ditarik huntuna murudul eta oreko oros sugan teh naon teu manjur oreko oros teu manjur ngegel atuh lain nyerieun huntu cumplak atuh teu naon ayo keur carita sing ade urang ieu boa mangi deui buan teu kamalem nisbo terutama nu karolot anu geus batuk bae boa anu boa manggian buan teu wayana malam engke pakelah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu komo lamun anu geus rada beuki mamaleman ketea salat tasbih di malam nisfu Saban teh ku urang pake salat tasbih 4 rakaat besi nu encan bisa 2 rakaat tapi tipe-tingna salat tasbih salatul lail masna sholli sunat tasbih rakaatain Allahu akbar rakaat awal biasa doa iftitah terus maca Fatihah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 15 terus ruku baca subhanarabbiyal azim kadituna subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 samiallahu liman hamidah rabbana walakal ulah wa kasujud baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 sabing firli beres sabing firli baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sujud deui baca deui tasbihal a'la subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 tidinya langsung naik keluar baca deui Fatihah surat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 terus tiap rakaat kitu bae eta ngaranna salat tasbih lakukeun saumur hirup sakali cek Kangjeng Nabi mun teu bisa saumur hirup sakali lakukeun unggal poe sakali mun teu bisa unggal sapoe sapeting sakali saminggu sakali mun teu bisa saminggu sakali sabulan sakali mun teu bisa sabulan sakali sataun sakali mun teu bisa sataun sakali saumur hirup sakali nu teu bisa saumur hirup sakali mah bloon dage bloon bin tolol bin goblok teu bisa saumur hidup sakali-sakali acan pohar aja asa Masya Allah ima penting tah tingke selanjutnya urang rek nyaritakeun tentang masalah diat kita jangan musonif timu di hati rasi wal wajili hurin muslimin khamsatu abiratin kembali kurang harus dijelaskan tatu tegapan jumlahna ayat 10 hiji ayat nu disebut tatu kitu ariosok marga duana tatu daniyah nomor katiluna tatu ba'diyah nomor kaopatna tatu terakhir tatu gitu mutalaimah nomor kalimana tatu simak nomor kagenepna ieu tatu mudihah nomor katujuh tatu hasimah nomor kadalapan tatu mutan munakilah nomor kasalapan tatu makmumah nomor kasapuluh tatu damiku tak eta rahet-rahet teh geus dijelaskeun ku urang sababaraha minggu katukang
lebeng teu inget seetik-etik acan poek sama sekali. Iya manik nyaritakeun tatu-tatu tersebut raheut-raheut tersebut eta kumaha engke kisosna diatna. Nah cek ajengan musannif mudihati rasi wal wajhi hurin muslimin khamsatu abiratin eta tetep dina tatu mudihah ngaraheutan sirah ngaraheutan wajah ta eta teh anu diraheutanana jelema merdeka tur muslim 5 onta namun hiji onta 20 juta kali 5 berarti saudara 100 juta. Tatu mudihamatu dihulaz majelemana tuan sirah datang kakadeuleu batok sirah atawa wajah kadeuleu tulangna sanajan ditukangkeun ceuli di dia dibacok kadeuleu tukangna ngaranna tulangna ngaranna tatu mudiha bacokan-bacokan sekitar sirah wajah tepikeun kakadeuleu tulangna nu kitu ngaranna eta tatu raheut mudiha. Nah ieu balsanana diatna 5 onta 100 juta. Jelema ngabacok sirah kadeuleu kurang batokna ajur bahkan belah 100 onta 5 onta 100 juta berarti atau ieuna dibacok kurang kadeuleu rahangna 100 juta mudiah teh kos insyaallah. Nomor kedua Hasimatin maidohin asyaratun aya nu disebut tatu Hasimah. Tatu Hasimah mah ieu terkena diatna teh 10 onta lantaran Hasimah mata simuhu ngancurkeun kana tulang ai tadi mah ngan sakadar kadeuleu tulang teh mun sirah kadeuleu batokna mun rahang kadeuleu tulang rahangna mun di sisi ceuli kadeuleu tulangna eta mudiha ai ieu mah kabacok atawa lamun kurang make kitu halu bah remuk ngaranna tatuna tatu Hasimah ieu mah 10 onta sebab leuwih dahsyat tibatan mudiha. Berarti lamun 10 onta hiji onta 20 juta berarti sabaraha itu 200 juta gade besi urang naudzubillah min zalikum si aju di Indonesia mah teu anggeus undang-undangna teu anggeus lantaran undang-undangna lain berarti selesai ke diselesikeunna di meja hijau terakhir di hareupeun Rabbul Jalil Gusti Allah Subhanahu sing ade insyaallah. Wadunahum khamsatun tatu Hasimah disertai jeung ido 10 lamun teu ido ngan dibabuk doang remuk 5 lamun dibacok kadeuleu tulangna bahkan potong tulangna atawa hancur 10 lamun dibabuk doang teu kadeuleu ngan remuk 5 nu kos kitu geus anggeus diatur. Ya Allah ya Rabbi Gusti wakila cek sakaul mah eta mah hukumah ai hukumah maksa kadar asup kana torog menorog geus lamun sakadar dibabuk doang mah kemudian aya umur sirah misalna atawa ieu misalna kemudian nyana aya geuneuk aya gede di dieuna ieu tulang mun dicekel nyeri
ngan teu kadeuleu nah eta mah kaasupna engke Hasyimah bidunil idoh 5 onta cek sakaol eta mah sakadar hukumah teh torogna bae mun ka dokter sabaraha hukumah kos mun qolatin khamsata asyara dina ngalaksanakeun tatu munaqalah bayu mal nur eta mah kasupkeunana kadiatna 15 onta sebab tatu munaqalah mah di samping rusak pindah posisi tulang teh ieu mah pindah posisi oh jadi acak-acakan tulangna mengsol hese dilempengkeunana ge ku tukang urut teh eta mah kudu diacak-acak heula kudu diremek-remek heula karak bisa dilempengkeun ieu mah urusanana sekitar sirah ngetel 15 onta berarti lamun 15 onta hiji ontana 20 juta kali 15 kali seberapa 300 juta pamamatil zulusudia ya tatu mamumah tatu mamumah nutablau khariyo tadimak eta mah bisa mocot kana wadah uteuh ieu ngaranna tatu mamumah mah tulangna kulantaran ku urang dibacokna di dieu tadi dieu doh coplok tulang ieu batok tulang coplok na eta mah sepertelu diat lamun diat 100 bagi 3 berarti berapa 100 bagi 3 berarti 33 anu 30 bae kuari 33 kali 20 seberapa 3 kali 2 genep nu 3 tadi seberapa genep berarti genep ratus genep puluh nu seperti lukna entah kos gitu beuki luhur dia Sulung